Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tepang di serang sim kuring alpakir di nararaga orang belajar ngaos kitab kuning. Orang lajengkeun kana bahasan anu diaos dinten ayeuna nyaeta syarat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu hiji pasal mertelakeun pirang-pirang syaratna Fatihah. Surutul Fatihati ari pirang-pirang syaratna Fatihah eta asyaratun aya 10. Janten syaratna Fatihah teh aya 10. Nu kahiji naon? Nu kahiji atartibu nyaeta nu kahiji teh tartib. Ari tartib teh nyaeta mayunkeun perkara anu kedah dipayunkeun maneurikeun perkara anu teu kedah dipaneurikeun. Jadi pamitartibna dina ngaos Al-Fatihah teh nyaeta urang kedah sesuai urutanana. Dikawit bismillah, alhamdulillah, arrahmani maliki. Eta tartib. Anu kaduana wal muwalatu sareng ari nu kaduana nyaeta tuluy-tuluy. Jadi syaratna anu kadua teh di mana ngaos Fatihah teh nyaeta kedah teterasan. Lajeng wa mura'atu hurufiha. Sareng ari anu katiluna teh kedah ngajagi, kedah ngariksa. Wa mura'atu hurufiha kedah ngariksa kana pirang-pirang hurufna eta Al-Fatihah. Yanten kedah dijagi kurang dijaga hurufna teh. Wa mura'atu tasdidatiha sareng ari anu kaopatna kedah ngajaga tasdidna huruf Fatihah. Hurufna kurang dijaga, tasdidna dina Al-Fatihah ge kurang kedah dijagi. Eta syarat anu kaopat. Kalima. Nu kalima nyaeta wa alla yaskuta. Wa alla yaskuta sareng teu kengeng eureun. Sareng teu kengeng liren, teu kengeng calik. Jempe istilahna nya. Saktatan kalayan liren tawilatan anu lami wala qasiratan sareng liren sareng teu kengeng liren anu sakedap. Janten urang teu kengeng eureun, teu kengeng liren bade lami, bade sakedap. Yaksidu kalayan neja ngamaksud biha ku eta ku eta liren teh naon qatul qiraati kana megatkeun bacaan. Jadi urang teu kengeng liren dina nalika maca surat Al-Fatihah naha lirena lami atanapi lirena sakedap maksudna. Naon? Urang ngamaksud ku eta liren teh megatkeun bacaan Fatihah. Teu kengeng. Teu kengeng. Lajeng. Wa qiraatu sareng aos kulli ayatiha kana sakabeh ayatna Fatihah. Kanu kagenepna nyaeta wa qiraatu kulli ayatiha kedah diaos sadayana surat Al-Fatihah. Wa minha sareng eta tina sapalina surat Al-Fatihah teh naon al-basmalatu nyaeta lapad bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dieu musannif nerangkeun al-basmalatu bismillah teh nyaeta salah sawiusna tina ayat Al-Fatihah. Lajeng deui katujuhna wa adamul lahni
Wa adamu lahni sareng katujuhna teu kengeng nyacadkeun, teu kengeng nyadelkeun, teu kengeng nyalahan. Al muhili anu matak ngaruksak eta lahnun teh bil makna kana makna Al-Fatihah. Janten urang katujuhna kade teu kengeng cacadelan atanapi nyalahan, atanapi nyacadkeun. Kana naon? Kana huruf nu tadi. Supados naon? Supados teu ngaruksak bil makna kana makna Al-Fatihah. Wa antakuna sareng kedah aya eta maca Al-Fatihah teh halatal qiyami dina nalika ngadeg fil fardi dina netepan fardu. Janten anu kadalapan teh wa antakuna halatal qiyami fil fardi. Kedah aya maca Fatihah teh dina nalika urang tatih. Kajami anu kaduga di mana urang netepan farduna tatih. Mata kedah tatih. Kumaha teu tiasa tatih da abdi macana kan kedah calik teu tiasa tatih netepanna. Aoskeun ieu mah disebatkeun syaratna kanggo jami anu kaduga tatih. Lajeng wa yasmi'a kasalapana kedah kadangu nafsahu ku dirina eta man al-qiraatu kana bacaan Fatihah. Anu kasalapana nyaeta wa yasmi'a nafsahul qiraatu. Kedah kadangu bacaan Al-Fatihah teh ku dirina eta, minimal ku dirina eta man. Nya teu kengeng haharewosan, teu kengeng lalaunan. Laun ge wios tapi kadangu teu kengeng naon? Duwi ka teu kadangu. Ieu nu kasalapana. Lajeng anu kasapuluh. Anu kasapuluhna salah sawios syarat Fatihah teh nyaeta wa an la yatakhallalaha. Sareng teu kengeng kaselang kana bacaan eta Fatihah zikrun ku dzikir ajnabiyun anu sejen. Ku dzikir anu sanes. Janten syarat anu kasapuluh syarat maca Fatihah teh nyaeta teu kengeng kaselang ku dzikir anu sanes atanapi ku bacaan anu sanes. Nya kedah ngaraksa hurufna, kedah hiji kedah tartib, kedah tutuluyan, kedah ngaraksa hurufna, kedah ngaraksa tasdidna, teu kengeng liren sok sanaos sakedap, naha liren lami naha liren sakedap. Ku ngamaksud ku liren eta teh megatkeun bacaan Fatihah teu kengeng. Sareng maca Fatihahna kedah kulli ayatiha sadayana termasuk bismillahirrahmanirrahim. Tah sakedik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.